Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya SGP. Patepang deui dina acara wayang golek. Wayang golek ayeuna masih ngadangukeun ti rombongan Giri Harja Tilu dina judulna Kresna Murka anu disanggakeun ku Kidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Paratos bagian kasabara ayeuna bagian katilu. Sumangga ke kawari sadayana nya anu mika cinta sareng mika deudeu kana seni wayang golek di mana wae ayana mugia tiasa ngahibur, tiasa kahibur. Sumangga ke kawari sadayana wilujeng ngadangukeun. Ngomong panayagan anu pinuh ku kapanasaran. Wae teh Jawa nanti ngajedog deket ke kancong goong. Dek nyokot sangu goreng hese teu nepi dalain alamna. Ditawaran teu jerit-jerit arah. Jiwa di dalam nu sampurna balikna. Percaya. Sampurna dalam balikna duitna gede. Nyaban itu di kasawargakeun. Aduh, genah jadi dalang. Lah. Keur mun tas dina sirata mustaqim teh tegeumpeur dalang kitu we, kaos dina jalan lega. Nempok ka handap neraka teh aya sinen, panayagan. Beunah we. Alah. Genahnya jadi dalang. Udah kitunya. Pogo lain cukup ku kitu nya. Hukum Allah mah teu bisa disogok. Teu dalang, teu presiden, teu menteri, teu tukang macul, teu iman, teu takwa, nar. Ya. Gitu. Kita ini. Eta yang syirik kula-kula pasira lain gitu. Lain hayang syirik kumaha rasana? Hayang syirik grepek gamelan nu dalang, sia di mobilan, di ongkosan ongko, di gaji ongko, lah heureuyan nya ka aing. Kukarana kulit beungeut kitu anehna teh. Eta we ku teu gableg rumasa grepek. Jadi dia wayang anu maring dalang anu maring wayang je euy. Wayang usik malikna ku dalang oge kumaha wayang. Wayang. Oh. Benar. Lamun nya ka si Cepot teu Sora Arjuna. Teu pahili. Eta kumaha wayang dalang teh. Dalang kumaha wayang kumaha dalang. Nya. Mata kalau oge kumaha sia we. Tek ibadah aing moal untung, teu ibadah sia aing moal rugi. Kumaha sia we, dan bakal untung jeung rugi mah sia. Bener. Pek pikir. Benar teh kan. Naon hartina dewek di hadapan Maha grepek. Naon hartina dalang Asep jeung maot ceuk Allah teh moal rugi. Dalang Asep, aduh kita dalang Asep mun dipake somong udang sare di kamar nu lega reregan hade cai curcol dijebur ulah cangkeng dina punuk dumeh dalang gede panggilanana kayu ongko sawah lega ngan hiji-hijina dan jalan teh lamun nyandung kapanggih wae.
tak tara tulus oge kitu. Jaga pagi dan lumaskeun dari saulang. Mah, asak sangu. Asep Sunandar, sombong. Sombong, aku. Si goblok teh tah. Moal naon sia teh kain da rumah saeun. Lamun eueuh aing mah nyatuk sia teh. Benar. Wah, sangu pulen. Bulan. Wah, pamajikan ngiplik keur ngahihidan sangu. Ada wak sangu pulen deungeuna daging hayam komplit. Peda belum peda precikan komplit aya. Mun tapakur eta si Asep Sunandar eta pamajikanana keur ngahihidan sangu eta hihid meunang jelema fakir miskin nepi ka milu andil eta ka si Asep Sunandar. La ilaha illallah. Gening gede na si Asep Sunandar teh meunang batur wungkul. Rencem kumaha. Gablek naon si Asep Sunandar. Anu dipake aku. Pamajikan geulis imah gedong mobil teu ditinggalkeun paeh mah secara tidak langsung ku pamajikan jeung ku anakna diusir, silahkan bapak pergi untuk selamanya. Cacing dan usia beuh. Ya. Goblok sia teh kadunungan kitu. Paingan pemajikan aing ka leumpang teh sok merong sia teh. Aya hate mun goblok sia teh. Aduh. Luas sakitu beta sia eta. Aduh ampun. Tah kitu euy. Benar kan? Si horeng di hadapan anjeunna merekep deng-deng papak sarua. Teu aya beda. Ngoa dibeda-beda. Leres. Sajajar pada hakaneun cacing. Leres. Naon urek dipake sombong ku mararane. Urek dipake aku. Benar. Allah mah tingali bujing hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Allah ningali. Seperti nu nonton ningali ka dieu kana gebog jagat wayang nu hareupe wungkul katingali teh padahal gebog mah dua Kata. dalang nu nyahoeun gebog dua teh nu nonton mah teu apal. Teu apal. Ditingali ti payun mah 3 hiji we. Allah mah tingali alam batin, alam goib, alam goibul goib, alam rijalul gaib, kabeh katingalieun. Nu matak dek nyumput ka mana? Dek nyieun bohong kumaha? Nikmat kami nu mana nu rek diborohongkeun ku mararane kitu ceuk dina surat Ar-Rahman. Ya. Nu matak ulah pedit oge. Uguh sia meunang nu beunghar teh kuker nepi ka kerek dibra. Dina dipan anu hade malahan emas tihangna ge. Emas. Amparan artos. Teu nyaho manehna teh keur kalingkung ku temok. Temok naon? Arsitek mah ngan ukur bisa ngagambar padahal tukang temok tah. Nu ngabunian maranehna teh. Jelema teu boga nu buburuh loh. Baheula dina waktu nyieun imahna. Menang nu miskin wungkul kabeh oge nu matak Rasulullah nitipkeun oge fakir miskin nih kabeh dititipkeun ieu mah aya raskin beas keur fakir miskin dilegleg si goblok teh la ilaha illallah lain teh sieun tegana kabina-bina teh sieun kabareyan nu jalma kitu kan la ilaha illallah. Cacakan hak lu miskin teh. Ya. Benar. Cing umat Islam saudara hayu kurang bebarengan nuntut raos sauyunan sageus sapihanean. Emongkeun ka Islamanana teh. Al-Islamu mang salama muslimuna bilisanihi wa yadi. Umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeunna. Kunaon ayeuna ieu leungeun dipake ngabom batur. Kunaon ieu lisan dipake nyarekan batur.
daerah kupae Paeh kumakan. ai paeh di urang babarengan geuning yang irah ngaler Ngaler. rata itu ai hirup sewang-sewangan Nah, rek Cina. nah ari babah Singko. paeh paduli teuing ngeureup ka mana oge tapi usaha hirup babarengannya gini Ciri jungjungkeun nya paingan ceuk dina Quran jig dina teangan ilmu mah kana negeri Cina kulantaran Cina loba di dieu we turutan itu nya Laras kan. kan tukang peking mah gadeukeutan Cina wae eta teh Ada butuh merah. sanajan manehna ayeuna dagang TV urut surat mah weuteuh we da mungkin Cina aduh Tempat kudu ngadeukeutan Cina. Laras kan teh. malahan komo di Jakarta mengeningan kuburan oge geus dipisah-pisah jeung dibeda-beda Geus tumpah-tumpah pan ditu mah. Kelas-kelas. saha itu nu maot teh itu bapak anu kakayaanana seueur rumahan jero 2 meter aya teh saha eta mah pegawai negeri gajina geus sakitu 1 meter di ruang teh aya teh sanu pae teh tukang beca cokorna ka tempo tah di ruang di beda-beda Lain meneh. Geus beda-beda jakang dina kuburan ge. saha itu nu maot teh di kampung ya aya keneh Aja. Bunghar sawahna lega mangga saminggu abdi ngaos di kuburan bawa patromak jual meuli ngaji Haji. kumaha nu paeh teu gablek naon-naon wah Bukan macu. baru datang-datang acan Aya dan bahannya gitu. nyeta tuh Nyaan rasa. naon ka dieu segede Naon teh anu ngageroan ge. wasya Ade, musuh suuk musuh oh Musuh. ceuli budak gitu euy Kang sampeurkeun dah. sampurkeun Sampeurkeun dah lengos teu mawa kumaha abdi senjata. ai dongkap itu jauh ditusuk we Tapi teu mawa. wah diaping di dieu diaping Assalamualaikum Ajik Ayo jo anjingnya. ya si aing disagangkun sidik aing mah kohar lah saha ngaran sia kira aku teu apa ka kuring wah la ilaha illallah oh ya waduh apa ini mah lain apa deui aing mah mineng dina TV maneh ya wing sok lalajo maneh ye aduh nuhun atuh plan dina ratapan anak tirinya kungsi miluan lain Roy Martin deh mana teh lain naon lain Roy Martin aing ngejaho lain aing mah cepot wah tong sok kitu lah Lain aku we Kang atuh. da moal salah deudeureun aing mah Bisi kabaraman. nya kabaraman murid nyeun Aku ngarti papanjangan lah. ya bener Roy Martin nya heeh lah tuh geuning nya bener heeh manya Roy Martin goreng patut aji si goblok kok disiap nu maksa ka aing teu gablek pikiran sia-sia Lain katipu ku jelema saliwat Akang. padahal aing di lembur teh tukang tipu
Aduh, ampun. Dek nanyakeun euy. Naon? Ai maneh separatis lain. Hah? Separatis? Anu hayang merdeka di negara Perigandani ieu. Hah? Lain kuring mah puguh nyata ieu teh berneangan separatis. Ye, bener lah. Bener, asli lain. Pokona aing dek mantuan ka maneh euy. Lamun bener maneh hayang merdeka dirojong ku aing, apan anu sok ngiriman senjata teh aing. Citra judingna. Tuh, nya cek aing oge kapangi. Ieu nu disebut kalapa biji 7 ngapnya. Benar kan? Anjing aing mah teu dagang kalapa. Sanes. Lain sensitif buta teh euy. Mereka goreng. Kita ngomong yang anjing zaman geus kieu. Jelema disebut anjing. Lolong-lolong maneh. Kirim anu penting aing gerira. Ka dieu. Aya sabaraha kintal ganja di dieu. Ya ampun. Oh, dari dia Pagi kayaknya mah. tempat. Dewek teh sabenerna mah dek newakan jelema nu kitu. Wah, Mungkin dari dia. teu mungkin jelema puleuh kieu. Kuring teh teh sabenerna utusan ti Prigandani dek newakan jelema nu kitu patut. Dewek teh ti buser ongko. Naon buser teh? Heuh. Anu sok ngaratakeun taneuh. Doser anjing nu kitu mah. Doser beda deui jauh-jauh. Si lain ayeuna. Maka ditewak ku dewe. Ah, syah. Wawuh jeung Gatot Kaca ku pandunungan dewe bejakeun ka si Gatot Kaca. Urang arum kitu jeung dunungan aing. Juga tidak sia. Saha dunungan jeung teh? Gusti Prabu Nalaka Suraboma. Ayeuna keur nungguan di ditu urang patutunggalan cenah. Gitu? Heuh. Ya teu naon. Teu naon. Sakitu deuleu. Heuh, si lain ada bisa kalah ku dewe disetorkeun ke berwajib. Bisa newak aing. Nya pecakan, leutik-leutik oge aya. Heuh. Bro atuh sia. Sok. Ayamnya oge saya. Tukang usik nya beda. Hebat euy aing dibubutkeun. Tukang usik beda sama. Woi, sabya. Anjing eta siku ina dulu. Udah. Modal yang sok siap. Musik goblok. Woi. Modar sia. Aduh, silaka pun lancep dialungkeun deui itu. Modar sia. Wah, alah tolong. Sia. Raden
wekasan ningali asta jika dawala dipun balang. Lajeng Nyi Roro maksad newak asta jika. Aduh, ya alhamdulillah dia tuh. Salamat. Yang siang dina haur. Ragrakeun. Lah, jeung aja Bang Bara teh. Kelo ya. Dari tulungan. Jadi tulungan nyebut Bang Bara. Tolong! Woi. Selamat mereka.